Nah aya nu hajat jeung raremean di leueur gunung atawa gaib nu ngagaget di Gunung Halimun hajat. Kumaha maksud Kang Jumadi teh hajat? Komandan. Nyarek teu rame kumaha atuh Irawing. Sabab nu keur lumampah nuju ka Gunung Halimun ge lain ngan ukur urang opan. Sisari langking oge kebuyut ireng nu geus tangtu jago-jago nu sejena oge teu mustahil aya kene. Sajaban ti urang opatan upama geus tepi ka tempat nu dimaksud tangtu masing-masing pada hayang ngapimilik eta kembang pancawarna. Didinya bibit kaributan geus moal bisa disingkahan deui Rawing. Ieu anu jadi kasalempangan akang mah. Jumadi memang boga sawangan kitu teh dumasar kana katerangan si Rawing. Yen kibuyut ireng jeung si Keling keur lumampah nuju ka Gunung Halimun, nu tangtu pikeun Jumadi jeung Odon mah geus pada apal saha kibuyut ireng. Jago anu geus eueuh pantar jeung tandinganana dina alam harita tur kawilang jalma anu beunang disebutkeun boga kasangkukan lambaran hirup anu teu merenah ngutamakeun sagala rupa cara jeung tindakan demi ngahontal kasenangan pribadina. Si Rawing ungut-ungutan bari nyarenge seuri manehna memang surti kana maksud caritaan Jumadi. Memang benar caritaan ti Kang Jumadi secara langsung di Gunung Halimun bakal tepun jago-jago nu kahayang kana eta kembang. Anu akhirna jadi rebutan hubungan sikit. Teu mustahil lamun nepikeun ka patelakan di jiwa. Dawi teh kudu jadi sawangan kasalempangan ti ayeuna Kang. Kumaha ge jebur batuna geletuk teh. Dibalik ngomong teh kumaha geletuk batuna kecebur caina we. Nu penting urang ikhtiar bener tuh laksana jeung tina mah usaha urang eta mah anu ngaturna. Eta banting gulung nyawe bekelah kang ulaek sare geuningan. Bek kumaha ieu teh Rawing manya kudu ditinggalkeun mah ku urang. Jumadi ngareret ka si banteng gulung anu jelas sare sirah nu ngulahe ka gigi malah bari ejeung ngacai sagala rupa sigana teh. Geus kenyaetkeun Kang Jumadi. Tinggalkeun di dieu nya make kudu bingung-bingung teuing ngajagoan hudangna mamayakeun waktu atuh. Ayo urang neruskeun lampuh. Majeuna leureus angin mah ye. Ayo. Si Rawing cengkat nangtung digeturkeun ku Jumadi jeung Odon. Odon nutup sakali di ka si Rawing bari nyarita. Nya ieu teh Rawing. Banteng bulung rek ditinggalkeun di dieu. Kumaha ieu teh Rawing? Nya make jeung kumaha segala rupa. Nyantepkeun batuman Kang. Bangunna mah ngan ukur leureus di kalaka sare. Geus. Ayo, urang nguruskeun lampah Kang. Geus tong ngalirit si Anteng. Ayo mangkat. Jumadi jeung Odon geus teu bisa loba dicarita ngadenge si Rawing ngomong kitu mah. Duanana nuturkeun lengkahna si Rawing anu geus miheulaan leumpang ninggalkeun eta patempatan. Kira-kira jarak 50 meter meureunnan sanggeus naleumpang di tempat leureus. Si Rawing ngarandeg lengkahna ngareret ka Jumadi jeung Odon terus nyarita. Dipikir-pikir karunya di Kang. Karunya si Anteng lamun ditinggalkeun teh. Itu ge memang bela eta buta teh. Udah, urang hujangkeun nih Kang. Sinarewaseun teh si Anteng teh kuman kudu dibere perhatian. Si Rawing harita Dongko bari nyokot batu leutik sagede kacang tanah meureunna. Urang hujangkeun di dieu Kang ye. Diwakilan ku ye batu leutik ye. Moal teu ngagurubug geura ye si Anteng. Si Rawing nyintrek eta batu leutik teh kurang moleungeunna. Siup, lepas. Batu leutik teh ngablesat lepas na kerana. Siup, lepas. Guna pisan kan lebah tarang si banteng bulung. Gurubug si banteng bulung ngagurubug kaget. Ayo. Kunyaun cara nguing ayan ninyo dodoy kang ngawing-ngawing. Aduh, kang ngawing-ngawing ayan ninyo rodnya kana tarang ngaranguing kang ngawing. Si banteng bulung bari ngusapan tarangna. Anu terus ngareret ka tempatna si Rawing jeung Jumadi katut Odon di mana tadi leureus. Si banteng bulung kaget mulai mikirna sabab dirinya eueuh sasaha ngan ukur manehna we sorangan. Namanya kang ngawing-ngawing kang ngawing-ngawing ngapur nungalkeun nuing aduh kumaha nguing teu bisa balik. Namanya kang ngawing-ngawing
kang ngawing-ngawing ulah ninggalkeun anteng Kang. Si Banteng Bulu ngagero. Ngan waktu ningali kalebah tempat nangtungna si Rawing jeung Jumadi katut odon anu memang jarakna geus rada anggan. Si Banteng Bulu gancang orejat hudang bari ngagero. Wah, kang ngawing-ngawing mangoroyan nyuwing euy. Mentong ninggalkeun uing kang ngawing-ngawing. Dago-dago atuh uing nu momokeun mauing nyieun ditinggalkeun. Mulang itu kang ngawing-ngawing. Gajeleng. Si Banteng Bulu ngagajeleng luluncatan mulu nyamperkeun ka lebah tempatna si Rawing. Tadina merek ditinggalkeun ku Akang Teteng, ngan dipikir di ku Akang kerunya cekeng teh sebab dinten teh anteng teh bela ka Akang. Oh, ngulang itu ngatukang ngawing-ngawing. Mangenya ngarek tega kang ngawing kang singarunya be ngatukang ngawing kang ngenggeuskeun teu boga neon-neon jeung nyaha-nyahanya kang. Nyantong kalah kasar atuh batur ngobrol di kalah karesar. Nehman mah. Nehman kalah karesar tuh mun Kang aker brol ngob entong bari jong resar herdung banan engke kurang direbe tut. Engke muncak kali-kali dikitu ku Akang mah ditinggalkeun sia nya Anteng. Ulah digap anglin ieu teh. Atawa lanja-lanja yo kag nunggu namun hali. Urang ayeuna bener-bener balap jeung waktu ya kudu paheula-heula sabab nu lumampah nuju ka Gunung Halimun teh urang bungkul ka hati pangarahan di komandoon. Ka hati teh pangarahan di komandoon yo. Si Banteng Bulu ungleuk bari nembalan. Nyiap komandoon. Ngan eta naon bahasana kitu geuning siga bahasanya panyolanana. Lain niap atuh siap gitu. Itu dah bahasana kudu kitu maneh masugan. Nyaritana kang ngawing kuing diperngatikeun moal deui-deui uing nyare ngamun ngeukeur loro. Nyalus. Ayo urang neruskeun dilampahina mah. Sakumaha biasa Anteng lempang pang tukangna awaskeun kayaan bisi aya mau ngamuk gajah mah tak cukup si bulu-bulu. Nyiap komandoon. Kekeh eta. Nyiap. Ayo Kang Jumadi, Kang Odan, urang ngeroyoh dia. Aduh, ampun, ieu mah yo, cara nurut ka komandoon. Awas ya Teng, lamun Nehman resa ide, ku ingat ditoblak sia, betlok. Opatanana bering harita lalumpang deui akhirina beuki deukeut ka lebah tempat ting hargungna Ki Jaroji jeung Sarjan anu pada rubuh duanana luhurtan. Sanajan can pati deukeut jarakna tapi si Rawing geus bisa ningali kalawan jelas yen di hareupeunana aya dua jirim jalma anu pada rubuh dina luhur lemah bari ting hargung nahan ka nyeri. Hek, eureun heula Kang, eureun di hareupeun urang aya rubuh dua jalma tuh. Malah bari jeung ting hargung nahan ka nyeri. Sigan nampai geus aya kajadian di patempatan ieu. Pasti ieu mah lamun kieu mah. Aduh. Iya bae. Iya awas cicing Teng. Engke tong loba omong di hareupeun urang anu keur nyandangan ka nyeri siga-sigana mah geus eleh tarung Teng tuh. Waduh. Menyawai kang ngawing-ngawing. Ngatingalin nama maningi pukitu oi. Rubuh-ripung itu geningan kang ngawing-ngawing. Ya hanya ngeta jalamannya teh kang ngawing-ngawing. Bet nanyakeun ka Akang. Pugu Akang oge kaget teh nyaho saha eta dua jalma. Ieu urang sampeurkeun. Sanggeusna deukeut beuki sidik ayeuna mah. Ki Jaroji jeung Sarjan anu pada rubuh bari humargung nahan ka nyeri. Ki Jaroji ningali aya nu datang nyampeurkeun harita reuteup ka lebah si Rawing bari nyarita di barung jeung sumengir nahan ka nyeri. Sakisanak teh. Aduh, tulungan kuring. Leungit budi ilang daya tulungan kuring kidulur. Si Rawing nyampeurkeun ngadeuketan neuteup antep ka Ki Jaroji. Terus ngareret ka Sarjan bari nyarita.
Keur naraon ieu teh? Geus karolot duaan kala ketinggal lorer kieu dina luhur taneuh geuningan dina deukeut kamarir. Aya naon ieu teh? Keur anjang-anjangeun. Manya geus karolot kieu ulin bari guyang dina taneuh. Sarjan neuteub ka si Rawing bari nyarita. Aing keur anyang-anyangan. Aing tapi kula jeung anu dadi kurung ieu ngeukeun nyendangan kenyeri de nu macakna anjen kodok nulungan untuk menang gitu de moyok-moyok ke kula untuk bisa ngudang ngurang duaan untuk bisa ngudang ngedu ngampun ya untuk bisa diantepkan untuk bisa ngudang ya lain kergulen Kemana? Keur nyandangan ka nyeri. Ai, anu bener yo. Kuring soalna entok nyao. Ayah, hampura, lain ngalelewe mas yo. Ngan kuring ngerasa kaget. Geus karolot kieu kalah katinggal orer dina taneuh. Aya naon nya telur? Ki Jaroji neuteub di ka si Rawing bari nyarita. Kula tadi geus patelak jeung Ki Buyut Ireng ieu sakujur awak asa remek satulang sandi. Sarta leungit kakuatan tenaga. Tulungan kula Ki Dulur ulah diantepkeun kieu. Kabeh silih teuteub ngadenge Ki Jaroji nyebutkeun ngaran si Keling teh. Si Rawing banteng bulung, Jumadi jeung Odon pada kaget ngadenge caritan Ki Jaroji nu harita katingali. Bangun anu ripuh pisan sigana teh. Aduh, lain meni jadi karunya tungtung nantinya. Aduh. Alah. Kelanan biak isanak nyebutkeun ngaran Ki Buyut Ireng. Malah nyebutkeun tarung jeung Ki Buyut Ireng. Aduh bener yo. Mana ayeuna Ki Buyut Ireng na? Geuningan teu katingali. Maaf Mas, maaf yo lain ngalelewe nya. Mana ini Ki Buyut Ireng na? Ki Jaroji nimbalan pananya si Rawing. Kalawan harapan dirina bisa aya nunulungan. Ki Buyut Ireng jeung budak laki rumaja nu ngaran si Keling. Pangi jeung kula di dieu nu tetela memang satujuan. Lumampah nuju ka Gunung Halimun. Anu akhirna manehanana nyebutkeun yen sahabae nu wani-wani lumampah nuju ka Gunung Halimun. Ngandung harti kudu balik deui lamun teu terus dibinasa cenah. Si Banteng Wulung harita kadenge nyarita deui. Wah, mendingan dia ngomongkeun ka ngawing-ngawing si burut ngayang ngaliwat ngadieu. Aduh, namun kitu mah muju buru-buru dinyusul ku ngurang Kang. Mula micen waktu Kang ngawing-ngawing, ngurang nyusul Kang. Kelanan gampang nyusul meteng. Ya dua jalma teh kawilang tatu di jero nu cukup berat teh. Ari kisanak duaan sahate ieu teh. Cik caritakeun ka kuring. Saha di kaduaan teh? Bayan nebek kudu nyarita rada lila sabab kuring panasareun. Hayang nyaho ka kisanak duaan. Coba jelaskeun heula. Saha kisanak? Saha nu duaan teh kumaha mimitina pangngenepikeun ka bantro kakuatan jeung Ki Buyut Ireng. Si Rawing antukna menjadi katarik hatena. Hayangnya mimitina ngeunaan kajadian nu karandapan ku Ki Jaroji jeung muridna. Sarjan nu kawilang teu ripuh teuing harita ngaguar pangalaman nu karandapan ku dirina. Sanajan ngomongna sok diselang eureun heula bari sumengirnahan ka nyeri. Kabehanana ditetek ku sarjan ngeunaan kajadian tadi. Si Rawing jeung anu jan sejena harita ngabandungan kana guaran caritan sarjan. Teulilah sarjan terus mungkas caritanana. Tah. Jadi itu kejadian nganu dadi ngalaman ku ngurang jeung ieu guru kula nyatana Ki Jaroji. Nya Ki Jaroji teh sing guru kula sampean ieu sabat entuk wawung ieu kekarangayona pepanggina. Lah, entak kudu curiga, Mas.
kuring maling jelma jaak atawa beladna Ki Buyut Ireng ngan eta hanjakalna teh nya Ki Buyut Ireng jeung si Keling kaburu inditnya. Aduh hanjakal pisan. Padahal lamun aya keneh di dieu mah bisa panggih meureunna jeung kuring. Jadi ana kumaha lamun geus kieu ya Ki Jaroji? Ki Jaroji neuteub seukeut ka si Rawing. Paneuteub nu ngandung pangharepan sangkan si Rawing jalma anu tacan dipikawanoh ku dirina. Bisa nulungan kaayaan anu keur nyandangan ka nyeri balukar bantrok kakuatan jeung Ki Buyut Ireng. Aduh. Sari ujang teh. Kula minta tulung ulah nepikeun karipuh kieu Ki Dulur. Tulungan kula saatu anjeun teh. Hade aya kuring ngawanohkeun heula diri Ki Jaroji. Ngaran kuring nu katelah si Rawiang. Sedengkeun ieu dulur kuring awakna siga buta, teu lumrah jeung jalma biasa, nyatana si Banteng Wulung alias Bargole. Ieu nu duaan deui sarua dulur kuring keneh nyaeta Kang Jumadoy jeung Kang Odon. Lumampah pangna nepikeun ka ngambah ka ieu patempatan tayalian nya terek nuju ka Gunung Halimun. Lantaran boga karep hayang menangkeun kembang pancawarna. Kitu ta Lur. Ki Jaroji silih tetep jeung sarja nu jadi muridna. Kawilang kaget anu lain di kieu ngadenge caritaan si Rawing teh. Da puguh ngaran si Rawing kawilang geus dipikawanoh ku dirina. Tembong parobahan Ki Jaroji jadi semu marahmai. Terus nyarita deui ditujukeun ka si Rawing. Jadi ieu teh Jang Rawing teh ya. Bagja pikeun diri kula Jang Rawing. Ari sabab teu sangka bisa tepung di dieu geuningan. Beki gede harapan kula bisa ditulungan atuh. Nah, Ki Jaroji make nyarita kitu. Acan pugo kuring daek jeung bisa nulungan Lur. Da ente meni sok ngagampangkeun kitu bae Ki Jaroji mah. Ari sabab kula geus lila ngadengi ngaran Jang Rawing jago anu nanjeurkeun adil jeung bener. Ngabasmi sagala rupa bentuk kajahatan, katut kadoliman, malah tulung ka sasama dumasar kana eta kaayaan kula boga kayakinan. Yen Jang Rawing tangtu bakal nulungan ka diri kula. Si Banteng Wulung kadenge ngomong deui. Wah, Kang Awing, netelang nyingan kitu Kang. Ngayon nama ngayuan urang susul si Keling Kang. Murang ulah micenan waktu nganu tepugu-pugu Kang. Cicing lah nanteng. Ulangan ukur mentingkeun kepentingan sorangan atuh Ceng. Jelas si Ki Jaroji jeung Mas Sarjan teh keur nyandangan ka nyeri kawilang tatu di jero. Eta si Keling bet jadi kabawakeun ku Ki Buyut Ireng. Aduh. Eta teu panuju pikeun Kang Meteng. Siga nama lamun teu buru-buru digeuing kalakuan si Keling jadi balik dicara ti heula-heula yo. Jadi ngobrol jeung si Anteng gitu we. Wah, namun itu mangurang ingit be ngayeuna mah Kang Awing-awing. Murang ingit be ngayeuna mah Kang Awing nyusul Nyi Keling anu dibawa ku Simburut Ngireng Kang. Tenang Teng. Pokoknya komandan anu nangtukeun putusan ke hati Teng. Nyiap komandan. Cicing lihat tuh. Lama kalau bercerita Teng. Nyiap komandan. Nyiap we. Siap gitu. Ki Jaroji jeung Mas Sarjan kuring jadi era yeuh lamun teu nyulungan kayaan Ki Jaroji jeung Mas Sarjan. Sabab eta beja ngeunaan ngaran kuring teh kitu nya. Hebat anu ngaran si Rawing teh nya. Nya kira-kira hayang kitu Ki Jaroji ditulungan ku kuring. Terus lamun geus rada jag-jag kekerek neruskeun lampah ka Gunung Halimun. Meredeui sapasang panon Ki Jaroji. Kula rasaan mah geus teu untupan deui Jang Rawing. Ari sabab kula memang ngarti pikeun ngambah ka Gunung Halimun bakal menang halangan ti jalma anu ngaran Ki Buyut Ireng.
Hanya syukur atuh lamun kitu mah Ki Jaroji. Memang nugas menang halangan di tengah jalan mah ulah maksakeun diri Ki bisi cilak di jalan. Ieu mah lain erek ngabungubaran lain rek ngubaran ya Ki Jaroji masarjeun. Sabab kuring lain dukun ngan susuganeun kuring bisa seutikna ngabantu sangkan ulah karasa nyeri teuing. Sabab anu nangtukeun nama lain kuring tapi nu maha kawasa anu kawasa segala rupana. Gitu. Sidik cik urang buka heula bajuna cikan cik. Si Rawing memang tetegaun hatena. Upama kudu ngantep kayan Ki Jaroji jeung Sarjan anu jadi muridna, anu sok sanajan lamun ngingetkeun kana kapentingan pribadi mah yang buru-buru neruskeun lampah pikeun nyusul si keling menjadi anakna. Si Rawing anu geus nyangking ilmu pancatunggal, memang geus paham deui kana tata cara geusan mulihkeun kakuatan. Sakur anu tatu di jero alatan bantrok kakuatan, tina dua dampaleungeunna si Rawing anu ditempelkeun kana dada Ki Jaroji karasa aya wahaneut anu nembus kana sakujur badana anu saterusna ngusir rasa kanyeri anu nyalia rasa kujur awakna. Saterusna lalaunan tanaga Ki Jaroji nu tadina leungit tebet kumpul deui aya kakuatan sanajan teu langsung sakaligus. Hal saperti nu dilakukan ku si Rawing teh tangtu pamohalan bisa dilakukan upama ku jago biasa nu tacan nyangking ilmu nepikeun kana puncakna. Dala sanajan si Rawing oge lamun tacan nyangking ilmu pancatunggal mah piraku make bisa ngalakukeun tinakan saperti kitu. Ki Jaroji bisa ngoneal hudang jeung diuk dina luhur taneuh ayeuna mah. Malah saterusna si Rawing oge ngalakukeun hal anu sarua. Ka Sarjan kawilang rada lila oge si Rawing metakeun pangabisana geus nulungan eta dua jalma. Sedengkeun si Banteng Bulung jeung Jumadi mah katut odon ngan ukur ngabandungan kana eta kayaan. Si Rawing nyusutan kesang anu renung dina tarangna, memang kawilang lain pagawean enteng hal sarupa kitu teh. Sabab si Rawing geus museurkeun kakuatan tanaga lapisan geusan ngusir ka nyeri katut tatu di jero badan Ki Jaroji jeung Sarjan. Aduh. Aduh. Capek oge ye. Lamun macul mah geus meunang meureunan dua kotakeun. Kumaha na ieu karasana Ki Jaroji? Mas Sarjan, kumaha Mas Sarjan? Si Rawing ngabagi paneutupna Ki Jaroji jeung Sarjan. Getihna deui ayeuna mah beungeut Ki agetihan deui beungeut Ki Jaroji jeung Sarjan kadenge Ki Jaroji nu nembalan. Aduh, kula teh bener-bener ngarasa kahutangan budi ieu Jang Rawing. Ari sabab geus ditulungan ku Jang Rawing upama seug tetepung jeung Jang Rawing di ieu patempatan, duka teuing kumaha nasib kula jeung ieu nu jadi murid. Aduh. Nya syukur we aya karasana mah Ki. Ngan ari ceuk kuring mah entong maksakeun maneh neruskeun lampah ka Gunung Halimun Ki. Ari sabab lamun nuju ka Gunung Halimun lain beurut lain hurut. Upama dipaksakeun bisi karugrug sabab Ki Jaroji jeung ieu Kang Mas teh kudu loba reureum atawa istirahat yo. Kitu teh Ki Jaroji. Mas Sarjan, garti. Ki Jaroji ungeuk teu sirikna bari jeung rugrag cimata atuh. Lantaran ngarasa bungah jeung nalangsa hatena. Bungah lantaran bisa patepung jeung si Rawing nulungan dirina. Nalangsana lantaran dina kayan saperti kitu tetela dirina masih kena bisa panjang umur teu terus ajal. Sanajan bari teu bisa neruskeun lampah lumangsung jeung jadi tujuanana geusan ka Gunung Halimun lantaran mika hayang kembang pancawarna. Kadenge harita si Rawing nyarita deui. Tak kitu Ki Jaroji. Oge Kang Mas Sarjan. Jadi ayeuna mah mending keneh ngeureuy balik ka lemur. Sabab mana menang halangan di jalan kieu ge meureunna lain jodona. Bener teh Ki? Memang bener Jang Rawing. Ngan harapan teh muga-muga bae kembang pancawarna nu aya di Gunung Halimun teh masing beunang sarta kapimilik ku Jang Rawing. Kula ngadoakeun sangkan Jang Rawing anu bisa ngapimilik eta kembang pancawarna. Sarjan oge milu mairan caritaan. Ya senajan kula ngoge seruana nyieung ngarepkeun supayana nyeta kembang pancawarna bisa ring kepemilik ku Sredek Rawing entuk beres amun nyetak ngapimilik ku jelema-jelema nu sejen.
Jadinan tok menang benang ku anu-anuna. Ku anu-anu sejen. Jadinan tok miken kula sing ngedoaken supaya sederek rawing nganuk ngepi milikna eta kembang pancawarna. Eta tujuan jeng doa kuring sederek rawing. Alah, kabehanana ngadoaken kitu ka kuring teh Mang Mas. Tapi na tacantang tuna sababnya entok neon-neon. Wah, sederek rawing ngeleleweannya. Ah, ento Kang Mas, Mang Mas nya. Kang Mas mah lebat teuing mending Mang Mas. Mang Mas, kuring memang Mang Mas. Memang gegeran gitu hampurat ke Mang Mas. Memang loba anu ngadoakeun kitu ka kuring teh Ki Jaroji oge emas sadieun ngan suganan me atuh eta pangdoan teh bener sing laksaneun kitu. Duka teuing kunaon bet make boga harapan kitu kuring oge teu ngarti ieu teh. Ki Jaroji kedah dilisan. Sabab jelas. Geus bisa disawang ti ayeuna Jang Rawing upama eta kembang pancawarna nu boga khasiat sarta tua kasakten kapimili ku jalma nu jahat lakuna. Atawa nepikeun ka kapimili ku jalma saperti Ki Buyut Ireng geus tangtu ieu teh bakal jadi bibit rurujit inung rurusu. Beuki mah habu nafsuna tinakan samemena ka sasama hirupna. Kitu teh Jang Rawing. Ayo, nyetap go menisok ayo bae. Ayo, kenilah doana moga-moga sing dijabah ku Allah Ta'ala. Si Banteng Bulung harita milu mairan dicarita. Nya mending ngedenge be kunyane duaan ngengke. Ngupamana ngembang mancawarna menang na ku ngawing-ngawing. Jadina merenan laksana ngarepanana ngurangan. Wah, jadi lobana ngomong na ngawing. Ngabita oi nikmat ngomong makena tenya. Alah na si Anteng geus puguh kana dahareun nikmat teh bet kana ngomong ge menih teu boleh nikmat penginingan. Ah. Ngulang itu ngatukang ngawing-ngawing. Ngawing mah ngomong itu teh ngiburan be ngatukang ngawing. Sanggeusna ngarasa cukup aya di dinya tur ningali Ki Jaroji jeung Sarjan geus teu pati ripuh teuing. Si Rawing katut nu sejana nyata si Banteng Bulung Jumadi jeung Odon pada neruskeun di lampahna. Ki Jaroji jeung Sarjan neuteuk kanu pada lumampah. Kadenge harita Ki Jaroji narik napas panjang bari nyarita. Bener-bener urang bagja Sarjan. Upama tetepung jeung si Rawing duka ting kumaha nasib urang ayeuna geus tangtu meureun urang teh bakal ngalungsar tanpa daya di patempatan. Sarjan neuteub ka guruna bari nyarita. Memang entok nyangka ento nyaon sugan teh lain si Rawing teh ento aneh ngamun bisa ngubaran ngurang Ki Guru. Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng Kiwari neraskeun cariyos si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.